Sampurasun tepangkeun wasta abdi parampir daos. Asal kelas 1243. Di dia simkuring bade macakeun warta ngeunaan Partai Demokrat negaskeun teu acan resmi ngadukung Joko Widodo sareng Ma'ruf Amin. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kanjantenan dina samingguan kapengker ieu. Anu kahiji, Jakarta. Wakil Pupuh Partai Demokrat Syarif Hasan negaskeun, partaina teu acan resmi ngagabung dina pamarentahan Joko Widodo sareng Ma'ruf Amin. Nurutkeunna, dugi ka kiwari Majelis Tinggi Partai anu dipingpin ku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono teu acan nentukeun sikap. Nya, emang teu acan diputuskeun ku Majelis Tinggi, saur Saipul nu dikonfirmasi wartawan dina dinten Senen. Saipul nambihan, lamun aya kader Partai Demokrat nyebat parantos ngagabung ka pamarentah, hal eta teh mangrupikeun pamadegan salirana. Yen aya kader-kader nu boga pamadegana parantos ku pamarentah tur sajabana, eta mah masih teu acan diputuskeun secara resmi. Bejana, anjeunna oge nyuhunkeun kanggo sadayana pihak sabar ihwal ti sikap politik Partai Demokrat. Sabab Majelis Tinggi Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat. Ieu bade diproses heula sareng masih sementara diagendakeun, saurna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuna pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang dina waktos anu kapayun, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.